Hapunten cenah abdi mah wakil, ka mana bapana? Tos maot yatim. Oh, ari ibuna dikawin ku abdi, haram jadah sia. Anakna diserahkeun ka aing, indungna dikawin ku sia, pan geblek eta. Aing titah ngurusan eta. Macem-macem be. Atuh sia bapak terena. Oh, kewajiban. Indungna diparene, anakna diserahkeun ka aing. Rada henek eta kuring. Kunaon atuh rada ruhay soalna Kang Haji saeutik. Wa in kana ba'idan faqarribhu, mun memang rezeki abdi jauh pangdeketkeun, ngale tukang kredit ka unggal dapur. Mun dipaket deui. Assalamualaikum, paket saya. Cek istri kuring, nu umi. Aya naon? Cek pamajikan kuring. Atuh henteu cek kuring. Maksudna rek dipangmayarankeun gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun nahnu ma'asyiral anbiya wa annal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Wa qala sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an karramallahu wajhah, al insan awwaluha nutfah wa akhiruha jifah. Wa qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu an yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam mugia Allah curahkan kaharibaan alam junjunan urang sadaya wastana habibana wa nabiyyana Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaat.
sadatil ulama minal muallimin wa zumratal hukama wal hadirin, segenap para tuan-tuan guru, para masyaikhil kiram, para sepuh pinesepuh, para pimpinan pondok pesantren, anu sekaligus kujisim kuring sangat dipika hormat tur dimuliakeun, wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah guru urang sadaya selaku murabbi pendiri pesantren Khairul Huda, bil khusus putra putri mantu cucu beliau anu kujisim kuring sangat dipika hormat tur dimuliakeun, urang doakeun mugi-mugi ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah, santri nu araya sing bararetah bahkan sing bertambah, mugi-mugi putra putri cucu mantu beliau Allah jadikan dzurriyyatan thayyibah sehingga neraskeun perjuangan mantena li'ilai kalimatillah. Aparatur pejabat pemerintah bil khusus Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya selaku putu almarhum kujisim kuring sangat dipika hormat, sareng aparat anu sanesna urang doakeun mugia para pejabat urang tinu handap dugi kanu luhur sing dijadikeun ku Allah para pejabat anu amanah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateu acan jisim kuring neraskeun kana naon anu dipundut ku sahibul bait putra putri almarhum bil khusus al mukarram pun guru kersana Kiai Haji Habib Muslim, hapunten anu kasuhun jisim kuring teh urang Banten aya paribasa, urang Banten mah hiji heuras bahasa dua heuras genggerong. Jadi hapunten Kang Haji teh terutami ka calon bupati atuh ieu teh urang doakeun sing dihasilkeunnya. Hapunten anu kasuhun lamun kuring nyarios bahasa Banten bae da emang kahiji teu bisa bahasa Tasik teh teh. Ieu teh sabenerna mah tos 2 tahun ngulem jisim kuring ngan kuringna alim wae. Sababna benten Pak Bu bahasa Tasik sareng jeung sareng Banten tebih. Tasik sareng Banten bahasana tebih seueur bahasa anu sangat tebih jasa cek urang Banten mah. Sok ayeuna di dieu mah tukang, di Banten mah teu aya. Ayana buri. Reka mana reka buri. Reka mana reka tukang. Pada dia mah tukang mah tukang bangunan meureun. Tanu mawi ibu bapak hadir hapunten. Bilih bisi aya bahasa anu tuh pan jadi aya bahasa Banten eta bilih bisi teh geus biasa tah. Bilih engkin aya bahasa anu teu kahartos, anu teu kaharti, jadi kuring mah rek make bahasa Banten bae. Heuras asli heurasna, kasar asli kasarna. Insyaallah hatena mah lembut. Nu mawi kuring ieu nyarios kasar, kaleresan kuringna makhluk kasar, diondang ku urang dieu di dieu ge makhluk kasar di kabeneran ieu. Asana lamun halus kuntilanak kabeh asana urang dieu. Jadi insyaallah beribados ala kadar sakedik sate acan nyarios aya sejarah jisim kuring teh tara upami diangkir ka daerah tebih geuning ka dieu kersa lantaran aya sejarah almarhum pangersa AA kantos berguru wallahu alam bissawab. Jisim kuring oge teterang ka al mukarram Abuya Bustomi Cisantri Pandeglang Banten. Beliau murid Mama Sempur,
Mama Bakri. Mama Bakri murid Mama Ciwedus, Mama Sobari. Mama Sobari murid Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Syekhona Khalil Bangkalan Madura ngaguru ka Syekh Nawawi Tanara Banten. Syekh Nawawi Tanara Banten ngaguru ka Imam Ahmad Zaini Dahlan. Satrasna teras ka Imamuna Syafi'i kadituna teras ka Sayyidina Abdullah bin Umar teras ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu pangersa almarhum Aa teh kantos ngaguru ka Banten ka Abuya anu kaleresan Abuya Bustomi Cisantri Pandeglang teh istri jisim kuring teh putukna janten sabat kitu Kang Haji ka bumi. Waduh cek abdi teh kumaha yang nu penting mah kieu we saudara Kang Haji da Aa teh sepuh teh kantos ngaguru ka Abuya Cisantri jadi abdi teh hoyong kadongkapan hoyong kacalikan nyarios nama hoyong kacalikan da tadi mah eta tak narek dicalikan teu daekeun eta Kang Haji eta pangdoa sadaya insyaallah jisim kuring pala hadirin saminggon istikharah salat hadiah ka almarhum cek jisim kuring ya Allah upami memang benar jisim kuring aya widi ti almarhum pangersa almaghfurlah sahibul haul Aa selaku kasepuhan di dieu jisim kuring tiasa sumping kalian gampil sumpingna ka dieu maka alhamdulillah tesembarangan si horeng guru urang anu di haolan wengi ieu lain manusia sembarangan manusia anu geus menang gelar ti Allah anfa'uhum linnas margi guru-guru beliau bukan orang sembarangan orang-orang soleh anu sakieu pohara manfaat keur waktos jeneng di alam dunia sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat kepada manusia min jumlati anu geus menang gelar ti Allah manusia nu geus menang gelar ti Allah anfa'uhum linnas ialah sahibul haul syekhul masyayikh guru urang sadaya mugi-mugi mantenna di alam barzakh anu aya di alam kubur teh sabada dunia memeh akhirat alam barzakh ngaranna mudah-mudahan anu di haolan wengi ieu guru-guru urang anu parantos ditahlilan mugi-mugi di alam barzakhna kenging rahmati Allah subhanahu wa ta'ala urang anu aya di dieu mugi-mugi diangkeun muridna sehingga kapalih dituna diangkeun muhibbina dihijikeun sareng mantenna di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukang son efekna alitkeun treble taekeun kiai ngarti aing ge boga son kenapa almarhum bisa sukses guru-guru urang anu di mana wae bisa sukses sehingga perjuangannya begitu pohara lantaran ia almarhum ngabogaan opat sifat lamun jalmi dititipan ilmu dakwah dengan ilmu hayang manfaat hayang aya natijah maka kudu ngabogaan opat perkara cek ulama anu kahiji kudu ngagaduhan sifat zuhud anu kadua kudu ngagaduhan sifat hilim anu katilu kudu ngagaduhan sifat al-aql anu kaopat kudu ngagaduhan sifat al-mudarah lamun nu ieu dicepeng maka bakal sukses dakwah tapi lamun nu opat teu aya di hiji alim maka pala hadirin wal hadirat layakunu liwa'dihi maka moal aya at-ta'thir tafakkadituna wala tadharun natijah maka moal bisa membuahkan hasil yang sangat luar biasa
Mudah-mudahan ayat taufik hidayah ya Allah urang bahas hiji-hiji. Terus kan ieu. Biasana Kang Haji ari ngaos di dieu dugi ka tabuh baraha. Bu, nepi ka subuh. Hebat sing goreng urang dia marajin ngabohong. Ya Allah, nepi ka subuh modaran kiai meureun. Pertama sifat zuhud. Ieu nu sangat susah. Zuhud itu sanes miskin. Zuhud eta lain teu beunang boga dunia. Zuhud itu lain teu meunang boga duit. Awas. Zuhud eta ulah cinta dunia. Ieu nu susah. Para hadirin wal hadirat hese. Sedangkan samodel kieu teh sulit dimiliki para hadirin wal hadirat. Ai guru-guru urang mah pohara. Nu mawi Pak sulit dimiliki lantaran kieu aya kieu ye, aya dunia anu ngudag-ngudag ka manehna tapi anjeunna alimeun. Aya anu jalma nu ngudag-ngudag dunia, duniana embungeun. Eta mah fi hukmil ittiror. Eta mah kalakuan urang nya kajeun teu jadi masalah. Da surgana ge 8 ieu. Atuh nya kajeun urang asup ka surga nomor 8 nu penting asup belanan. Enggak bisa gitu. Kajeun teh di emper, bener tak? Doang naik mobil elep ti ditu ti Tasik, kajeun teh di luhur, nu penting ka bawah ka panca tengah. Daripada ragrag di tengah jalan. Nah iya. Ieu mah keur ngomongkeun orang soleh supaya jadi kaca ka urang. Pala hadirin wal hadirat. Ta ieu zuhud teh lain teu meunang boga dunia. Laisa zuhud alla tamlika dunya walakinna zuhud alla tamlika kad dunya. Zuhud teh lain teu meunang boga dunia. Lain teu meunang boga mobil. Lain teu meunang boga motor. Lain. Tapi zuhud teh ulah cinta dunia. Mending keneh urang boga sawah 100 hektar. Kaburu ngaji, kaburu sholat berjamaah, puasa rajin daripada sawah boga sawah 2 kotak tapi eueuh can pernah berjamaah can. Eta nu tolol mah. Laisa zuhud alla tamlika dunya walakinna zuhud alla tamlika kad dunya. Zuhud teh lain teu meunang boga dunia tapi ulah cinta dunia. Sebab lamun geus cinta pan baheula kitu ngomong. Mang hayu atuh ngaji kayak aing geus boga motor karang ngaji geus boga motor. Ayeuna geus boga. Mang hayu ngaji kayak aing rek ganti oli. Aing reka anu. Ternyata orang teh ngomong wungkul atuh. Tapi mending keneh eta duniana dipake ngaji, dipake nyenangkeun anak pamajikan, dipake anu. Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrallah wa ma wallahu au aliman au muta'aliman. Dunia teh dilaknat. Nu boga imah dilaknat, imah nageh dilak. Nu boga mobil dilaknat, mobil nageh dilak. Terus kumaha kiai duruk ta mobil, engke heula can beres kuring ngomong. Ulah main duruk bae ta mobil. Terus imah jual, engke can beres. Nu boga motor dilaknat, motor nageh dilak. Illa dzikrallah, kecuali eta imana dipake ibadah, dipake sholat, dipake ngaos, dipake zikir, dipake maca sholawat, dipake maca imah nu kitu nembe henteu dilak. Tah karti kartos bagus hiji tak karti geus naon pahujan
tong eleh ku cai domba gitu eleh geuning jelema eleh moal hujan ai kieu wae mah moal insyaallah deh ai kieu wae mah iyalah dunia para hadirin hadirat bahasa cacing saya mah cing bu pak iyalah zuhud almarhum para hadirin hadirat mempunyai sifat zuhud mana perjuangan napikeun li ilai kalimatillah sehingga Rasul tos ngajarkeun izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas zuhudlah anda dari dunia ulah cinta ai boga terjadi masalah Kangjeng Nabiullah Sulaiman beunghar Imam Ibrahim bin Adham kaya raya anda tahu Imam Junaidil Baghdad guru daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kumah gitu toko intena 1000 di negara Baghdad Masya Allah ulah ke cinta na pala hadirin hadirat da urang mah moal bisa sok beheulaanan kieu ibu-ibu keur salat punten ibu sate acan salat ieu moekeun pakaian tengah-tengah salat hujan jawab inget kana pakaian inget kana salat eta geuni kakaraku pakaian tak urang mah eta heuy laras tak nya susah pala hadirin hadirat zuhudlah anda dari dunia cek Kangjeng Rasul terus kadituna wazhad fima fi aidin nas lamun anjeun zuhud tina dunia hartosna ketika urang boga dunia perhatikeun ku urang yatim piatu perhatikeun jalma nu miskin perhatikeun masjid perhatikeun musola perhatikeun majelis taklim perhatikeun pondok pesantren ta eta anu dimaksud pan ayeuna urang kadang-kadang inget ka yatim teh bulan Muharram wungkul sakitu oge geus mendingan lumayan sok aya di dia lebaran yatim kuring biasana kaping 10 tanggal 10 Muharram kuring teh biasana babagi yatim teh ngan ieu mah kulantaran kuringna ka dieu maka diundur ka tanggal 13 insyaallah sok saaya-aya be ayat 80 ayat 70 ayat 100 ya 100 kamari mah kuring teh gaduh rezeki teh rada ageng saalit cek kuring sakalian janda jompo eta lurah RT diondang tak ku lurah sadesa janda jompo lurah menang 2 jam balik deui aya naon lurah Kang Haji abdi di demo kurangna ngora aya kitu kunaon lurah bejakeun eta ka kiai cenah tong rangda anu kolot we kami ge sarua rana eueuh nu ngusahakeun akhirna diondang sadesa aya 370 sanu rek daftar urang di eta meuniku loba eta rana eta ya Allah Rabbana Karim cek kuring datangna jam 9 jam 8 geus daratang kabeh cek pamajikan kuring tuh kabogoh daratang cek kuring moal mi imah rek ngabagikeun yatim ku umi be tuh rang dama da moal kitu keun Kang Haji mah rek iwe ngabagikeun yatim rana ku umi cek kuring jam 8 dararatang titahna ge jam 9 bari sosolawatan nungguan kuring keluar Sholli wa salim da kami rombongan rana ye cek kuring aing nyaho sia rarangna kabehan bagikeun tah ya Allah 370 Masya Allah coba orang sekali-kali berbuat kayatim kunaon satahun sekali kan dagang jajan cilokna kita unggal poe yatim teh geuning kurang dibere duitna satahun sekali da kudu dan perhatian tahun kamari Kang Haji aya ta
nu nyerahkeun ka kuring yatim, assalamualaikum salam. Nu teh mana ti anu bade naon? Ieu cenah bade nyerahkeun murang kali Kang Haji. Ieu teh lulus SD, ieu menyerahkeun dohir batin. Berarti dohirna diserahkeun ka aing, batin diserahkeun. Berarti kadahar-daharna ku aing tanggung jawab ieu mah ye. Berikut jeung jajan-jajana. Hapunten cenah abdi mah wakil, ka mana bapana? Tos maot yatim. Oh, ari ibuna dikawin ku abdi, haram jadah sia. Anakna diserahkeun ka aing, indungna dikawin ku sia, pan geblek eta. Aing titah ngurusan eta. Macem-macem be. Atuh sia bapak terena. Oh, kewajiban. Indungna diparene, anakna diserahkeun ka aing. Rada henek eta kuring. Kunaon atuh rada ruhay soalna Kang Haji saeutik. Oh iya mah ngaji jadi ngacok ya. Ah iya mah. Duh. Padahal eta yatim ku urang upami diperhatikan Pak. Pan aya keterangan saha jalma 10 Muharram ngusap sirah yatim, tapi lain diusap wae beda duit jurig. Usap main usap wae. Diusap ku urang bere duit. Seluruh rambut anu kausap ku urang mangmentakeun hampura ka eta jalmi. Maka lamun pendak jeung budak yatim gelang we sirahna geus terus. Supaya kabeh kausap gitu Kang Haji. Urang mah mana atuh? Ternyata boga dunia kadang-kadang untuk memperkaya diri. Kajen teuing tatangga teu nyatu sabodo amat. Kajen teuing nu miskin rek berobat susah sabodo amat. Nu mawi ayeuna ya aya calon bupati urang ti pihak santri, insyaallah lamun Kang Haji sanamina Kang Haji Cecep terpilih jadi bupati tahun sekarang, berobat santri jeung kiai nu baruduk gratis. Siap? Engke insyaallah lamun anjeunna jadi bupati moal aya ustad jeung kiai baruduk engke mah moal. Engke heula aya santri lain. Oh, santri aya santri mah. Bener, kesehatan itu penting. Ayeuna ngaji lamun teu sehat kumaha? Ustad lamun teu sehat kumaha ngajar ngaosna, betul apa tidak? Mun Bapak. Nah, jadi orang perhatikan ketika orang tadi titipan ku Allah dunia, hayo. Sabab naon? Ya, ari urusan ibadah ka Gusti Allah mah pala hadirin naon urang nu gaduh bahan manfaat. Dititipan jabatan gunakeun. Sebab jabatan alat pancing pikeun nyokot kariduan Allah. Teu saeutik pejabat pemerintah anu asup ka surga gara-gara jabatanana. Amin. Tegaduh cenah abdi mah jabatan teu RT acan. Gaduhna harta banda, geula beuli atuh kariduan Allah. Kunaon? Ku harta banda nu dititipkeun di urang. Harta banda alat pancing pikeun nyokot kariduan Allah. Perhatikan fakir miskin, pondok pesantren, yatim piatu, orang-orang miskin. Nah iya para hadirin. Numawi almarhum berjuang ketika zuhud anjana. Yuhibbukallah. Allah mika cinta. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah Anda dari harta banda orang lain. Ketika boga pangabutuh cukup proposal langsung ke Allah. Salat 2 rakaat, salat hajat. Papatah ti guru urang, ilmu ti guru urang. Salat hajat 2 rakaat, baca Yasin 100 kali, sholawat 500.000, insya Allah isuk-isuk gempor sia suku eta. Itu kumaha tuh? Salat duha, pan eta salat duha pan rizki hayang beunghar. Lamun urang rizki hayang jembar salat duha. Lamun di Banten mah cenah rizkina hayang kontan salat maid. Sebab di Banten mah make sholawat, diberean duit saurang-saurang. Pan eta salat duha kumaha kitu doana? Allahumma in kana rizki fis samai fangzilhu.
Ya Allah Gusti mun memang rezeki abdi aya di luhur langit pang turunkeun bur be hujan kabeh kabagean. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu Gusti mun memang rezeki abdi aya di jero taneuh pangaluarkeun durug-durug sampe. Panti jero taneuh eta. Bener. Wa in kana ba'idan faqarribhu mun memang rezeki abdi jauh pang deketkeun ngale tukang kredit ka unggal dapur. Meni paket deui. Assalamualaikum paket. Meni lieur eta hulu salakina eta. Tan ieu jurig paket kabeh ieu. Apa sarua ya gede ya? Sarua jeung istri abdi ce sami. Ai balanja tara paket deui. Kamari mah kuring kesel. Paket saya. Cek istri kuring nu umi. Aya naon? Cek pamajikan kuring. Atuh henteu cek kuring. Maksudna rek dipangmayarankeun gitu kan. Lain sieun, lain cari selamat dong. Daripada aing pasea. Ah. Cing. Terus ya. Aing ngaji mah tukangna di dieu mah. Tapi cek Imam Ghazali kieu, ari ngaji kudu bungah. Ari ngaji kudu lamun urang ngaji bungah ciri cek Imam Ghazali di akhirat bakal senang. Dasar ngaji hese merengut liar kana hulu. Kang ngopi, Kang kue, ngaji mah kudu bungah. Waya seri-seri jeung arek seri mah mungpung keur lobaan. Ulah sosoranganan bahaya. Hayo rek seri mah geura. Rek bungah mah. Daripada balik ti dieu ibu. Cek salakina gelo, pamajikan aing gelo. Balik ngadengekeun ki Jamaluddin ti Pandeglang. Kan gitu, seri eta olahraga anu bisa mecahkeun penyakit, bisa ngubaran penyakit sekaligus, Pak. Ketawa eta susah. Kan anu bisa nyageurkeun penyakit sekaligus bisa meredakan penyakit, olahraga satu lari, kedua ketawa. Ngan lamun dihijikeun lari sambil ketawa bahaya deui. Oh, atuh gelo deui wae eta urusanana eta. Pak Wakil, haram jadah doang. Terus. Kayak kuring teh hayang nginum heula itu deh. Punten Kang. Teraskeun. Heudah can beres karak hiji. Tilu keneh. Tilu deui kan? Tadi kan hiji. Berarti sabaraha deui? Bismillahirrahmanirrahim. Hiji tah zuhud. Ketika orang zuhud tina harta banda manusia. Ketika orang meminta ke Allah, Allah anu ngagerakeun hati manusia, bakal digerakkan ke Allah. Tuh sumbang pesantren si anu. Tuh sumbang pesantren si anu. Tuh pesantren si anu. Ilah almarhum guru urang. Pala hadirin wal hadirat. Sabab naon? Moal sakieu populer, moal sakieu masyhur, moal sakieu teteg istiqomah lamun teu aya sifat zuhud dina hatena. Mudah-mudahan orang selaku muridna tiasa mengikuti amaliah beliau. Sanaos teu 100% atuh mudah-mudahan 30% atuh. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hiji, dua. Geus teu kudu lila deh ngajina. Tuh geus setengah jam we cenah naon oge. Mangkaning pan ai kuring mah ai ngaji teh sajam wae. Lewati sajam lembur urusanana. Oh da Pak Wakil ge nyahoan ai lembur mah lain deui eta teh. Nya gitu. Eta teh 30% ti gaji pokok ai ga lembur teh eta teh biasa. Ampun teh Pak Wakil. Ya Allah. Dua. Lamun urang hayang istiqomah. Ketika istiqomah hayang ngabogaan kamanfaatan kudu ngagaduhan sifat hilim. Naon sifat hilim teh? Hilim teh ilmu anu bermanfaat.
ilmu anu nimbulkeun ka muridna akhlakul karimah, ilmu anu bisa nimbulkeun ka muridna usul ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jang naon hanya pinter wungkul. Aita aya akhlakan mah. Ieu ayeuna seueur krisis akhlak. Sedangkan As-Said Muhammad bin Alawi mantenna nyarios al akhlak qoblal ilmi. Akhlak itu harus sebelum ilmu. Apa artinya? Ketika kita punya ilmu, tong nembongkeun ilmu, tembongkeun akhlak. Kegeh ilmu, tembong sorangan. Iyalah guru orang. Untuk aing ajengan. Jadi boga sifat hilim. Ilmu na ilmu anu bikin manfaat ka umat, lain ilmu bikin nyokot pangaruh, hayang disebut ajlengan, hayang disebut momok, hayang disebut buya, hayang disebut anu lain. Itu mati telti manuksa. Rabbana Karim. Jadi aing ke lamun loba santri, loba angke mere duit ka aing, urusana bungkiang beteung deui wae eta. Hadirin wal hadirat. Bukan ilmu yang begitu, tetapi punya hilim yang menimbulkan ilmu yang bermanfaat kepada murid-muridnya anu sehingga bisa wusul ke Allah Subhanahu wa taala. Iyalah para hadirin. Sifat hilim. Hilim teh lain sabodo wae ka murid lain. Sabodo eta murid rek salat, rek henteu, rek ngajin, lain nu eta. Hilim mah kieu. Upami di dia ngaos ngangge bel, ngangge kokol Kang. Upami kapungkur aa pangarsa. Sabaraha kali? 2 kali ngaos. 3 kali ngaos, pre sabaraha kali? 2, ta eta nu ditunggu-tunggu nu 2. Iya nu karari alumni apa nih? Nungguan 2 wae, lain 3 iya nu ditungguan lain. Trong ngaos. Para hadirin. Rabbana Karim. Eta cukup. Ketika ku kitu teh aya. Mang santri jang bager kasep bojo rauk neng gelis. Hayu ngaraos. Eta hilim namina. Bertanggung jawab. Tugas ti Allah, tugas ti Ibu Ramana. Itu hilim. Hilim eta lain sabodohan, Pak. Numawi cukup ari ayeuna mah benten, santri ayeuna jeung santri kapungkur. Aya kapungkur mah trong santri langsung ngantosan guru. Ari kuring tadi ngobrol jeung Kang Haji, mana Kang Haji Suryana eta? Kang Haji naon tadi teh? Eta jeung kuring ngobrol. Itu tuh Kang Haji Asep deui. Kokol jam 8, jam 9 can karumpul. Kang Haji ari di Banten kitu tuh sarua wae aing mah kuat nepikeun aya kiai pundung delitan. Trong geus beak rokok 8 batang santrina can aya hiji acan. Langsung ambok eta kiai ajengan. Eta jendela pondok dibaledogan ku kiai. Ram jadah sia tolol sia geblek jurik setan sia. Hawa kesel tak wajar. Wajar kan? Bebeja ka kuring tong kitu deh jadi kiai mah tong pundungan. Tong kitu moal bener engkena kumaha kiai pundungan gitu. Ari kesel mah abdi Kang Haji. Terus akhirnya abdi ambak budak meureun malikir. Kokol deui isukanana. Trong us aya 8 nungguan. Ditinggalkeun sarebe ku kuring. Jadi aing bebas balas dendam ta alhamdulillah kabales cenah ku aing. Ieu ajlengan nu kieu. Aya wae. Numawi jadi ajengan ayeuna mah sing sabar. Pan santri ayeuna mah kitu. Ya Allah ya Rabbi. Benten jeung santri kapungkur. Mantak ayeuna awas. Jalmi anu gaduh santri tong miharep boga nila galalede. Ya, kabumi kuring ya Kang Haji. Boga eta kuring ngahaja. Gaduh balong 4, Pak. Di pelaka nila, awas ya nila bebas hop, tapi awas lauk emas ejeng gurame bujair bebas lauk emas ejeng gurame eta kesayangan aing
awas ya mun beunang eta. Jadi beteung sia. Eta nila bujair bu seep sabodo teuing, tapi eta mah anakan sorangan kajeun. Ya Allah Rabbana Karim, ulah diharap eta akal palinter. Boga tangkal kalapa, ulah miharap hayang bisa nyieun cipati tajengan. Tengah peuting beak. Dugana ku santri, ya Allah pas kiai hudang, ajengan hudang, ya Allah, jang eta rek mana? Rek kalapa, punten cenah mama bade naros ieu jalan ka langit ta lain cenah. Astagfirullahaladzim. Kot jalan ka langit apa lain cenah eta. Iyalah santri ayeuna. Ya Allah Rabbana Karim. Imah kiai pan aduh eta akal paling assalamualaikum waalaikumsalam. Hapunten cenah mama bade nyuhunkeun uyah kanggo jeung naon jang jeung sanguna. Atuh eta mah hayang nyatu lapar. Kakejo-kejo kiai beak ku santri ayeuna mah. Lamun kurang-kurang stres. Alhamdulillah Kang Haji Abid basian kasabar ieu lintuh wae awakna alhamdulillah ieu. Nu kapungkur hilim Pak. Ya Allah, aya murid bengal hayu diapik-apik. Tipe tengah wengina eta guru pangadoakeun urang Rabbana Karim. Ya Allah, sehingga kuring sok nganakeun guru. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina. Eta kulal wakti eta saykhuna eta. Rabbana hablana min azwajina Rabbana Karim. Taieu. Makana pala hadirin wal hadirat, urang eta ka guru nu paling susah nyambungkeun batin. Pala hadirin, mending kene awak jauh tapi batina nyambung terus. Tibatan badan yang harep, hatena nukangan. Iya nu paling susah. Pak Bu, nu mawi hadirin wal hadirat, ieu guru sagala-galana pikeun urang. Urang ulah aja boroning di alam dunia, di akhirat bakal butuh kanu jadi guru. Gedeung urang terangkeun. Pala hadirin wal hadirat, Masya Allah. Iyalah guru anu ngagaduan sifat hilim anu sangat luar biasa ka murid-muridna, selalu nyaah. Murid nu bandel, nu nakal, nu bader, nu bager, terus sadayana didoakan leres apa henteu? Leres apa henteu? Komo nu bader mah. Mata kuring gaduh mamang, mamang kuring bader. Ih, tadi kobongna, mang kunaon si bader, pang terus didoakeun. Sia mah bager ieu, mata teu didoakeun. Ih, tolol cek kuring. Tu eta pohara guru mah, nu kukumah selalu didoakan oleh guru Rabbana Karim. Nu mawi Pak Bu singkade kanu jadi guru. Ya Allah, iyalah mahabbah kanu jadi guru. Ketika urang nyambung batina. Pala hadirin sanajan bolhamna 5 watt, ari nyambung mah kabelna pasti bakal hurung. Walaupun 1000 watt bolham, tapi kabelnya tidak nyambung, hurung moal. Moal. Urang boga ilmu barokah guru, boga dunia barokah guru, boga santri barokah guru, boga mobil barokah guru, boga sagala-gala barokah guru. Maka pantas Al-Imam Ghazali menyatakan, wala yabkhalul muta'allimu min malihi bisyai'in an ustadihi. Temenang pelit, koret, pelekik, buntut kasiran. Murid kanu jadi guru. Min malihi tina harta bandana bisyai'in. Lamun memang itu hiji perkara an ustadi dibutuhkan kudu jadi guru. Rabbana Karim, Masya Allah. Iyalah pala hadirin, guru anu jadi patokan orang. Sehingga baheula aya wali jeung wali masantren ngobrol. Cek wali nu hiji deui kieu. Kam labista fi suhbati syaikhika. Sabara tahun anjeun masantren di kiai anu. Cek eta wali qala arbauna aman. Cek eta wali kuring masantren di kiai eta 40 tahun. Sabaraha? Lila apa sakadong? La ilaha illallah, 40 tahun.
Ditaros deui. Madza ta'allamta? Terus anjeun selama 40 tahun teh eta ngaji naon wae jeung kiai jeung guru anjeun. Qala cek eta wali taraktul uluma kullaha. Kaula mah teu ngaji sorof, teu ngaji nahwu, teu ngaji alat, teu ngaji fikih, teu ngaji balaghah, teu ngaji tafsir, teu ngaji hadis, teu ngaji pankhot, teu ngaji asbah wan nadhair, teu ngaji fikih komo kula mah, teu ngaji riyadul badiah, komo kana petekul kurib, petekul muin, petekul wahab mah komo. Bab petekul behelanan. Teu kuring mah henteu. Terus anjeun gawe naon wae eta? Illa ilmal hub. Kuring hanya ukur mahabbah kanu jadi guru. Ya Allah, eta mahabbah teh macem-macem. Kuring mah kadang-kadang keur ti bumi sok ngiring sahriahan. Kadang-kadang upami teu aya ongkos 3 bulan sawangsulan. Silaturahmi keur di pondok eta bak guru teh ku kuring mah osok langsung dia sian. Kuring mah can bobo, lamun guru teh can bobo. Kuring mah ketika guru bade ka masjid, kuring selalu dipengkereunana, sendal tos dibalikeun, hanya eta kemampuan kuring. Teu ngaji sakalimah kalimah acan. Kumaha kadituna? Fa fatahallahu ala qalbi kullal ulum. Bisa babi dalika ay bisa babi ilmal hub. Begitu kuring istiqomah ka imah, masya Allah kabuka ilmu Allah seluruh pan terkuasai. Dongeng na ieu lamun diasupkeun kana dongeng, dongeng mama Ciwedus. Nu masantren ka Syekhona Holil Bangkalan Madu. Begitu datang langsung titah ngangon embe 15 tahun para hadirin. Sedangkan ia di ditu butuh pembimbing sauramana sebab Mama Sobari asli daripada incu dzurriyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Anjeuna ti kenari, kenari itu Syekh Abdul Mafakhir. Incu Sultan anu seueur ngajadi ajengan, sol jadi ulama-ulama ageng, baik anu di Jawa Barat maupun di Banten maupun di luar Jawa, itu daripada dzurriyahna Abdul Mafakhir sareng Abdul Maali Ahmad daripada Sultan Maulana Yusuf Banten putra Sultan Hasanuddin Banten. Masya Allah para hadirin, Rabbana Karim. 15 tahun disusul kuramana ka Bangkalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cek Syekhona Holil, dari mana sampean? Saya dari Jawa Barat. Dari mana Jawa Barat? Saya dari Kuningan. Mau apa ke sini? Mau ngambil anak saya. Siapa? Sobari. Cek Syekhona, aing mah teu boga murid ngaran Sobari. Cek bapana ari anak kuring ka mana kitu ye mondok. Jangan ngomongna ge rek ka dieu. Cek Syekhona, atuh enggak tahu. Aya lurah pondok, cek lurah pondok, betul. Syekhona ada Sobari dulu sama sampean, Sobari suruh ngangon. Titah ngangon dom. Ingat Syekhona Hol, oh iya, suruh pulang, disusul. Begitu disusul cek Syekhona Holil, Sobari pulang, bikin pesantren. Cerik Mama Sobari. Ai ngangon embe geus ribuan. Tidak nyeun pasantren. Ieu kumaha tadina? Atuh teu kumaha ti tadi ge. Hayo Sobari pulang. Ngan yakin doa guru. Guruna wali, Syekh Sobari bahan piwalieun. Rabbana Karim. Masya Allah. Berangkat. Bari di jalan cerik Mama Sobari naon nu dipagahkeun naon nu diamalkeun ku aing, sedangkan aing hanya ngangon embe 15 tahun di tengah leuweung para hadirin. Iyalah kulantaran mahabbah kanu jadi guru, masya Allah terbuka. Makana ieu urang ketika aya urusan guru mah urang loba tawakuf, hayuh anu ti sakamampuh urang. Jeung paksakeun sabab lamun nguji repot mah atuh repot bae kabehan ge. Betul apa tidak? Tapi insya Allah ku ayana kakompakan alumni silaturahmi ka dieu ngalongok keluarga
silaturahmi jeung papada petepang jeung para alumni nu mawi diayakeun haul dan reuni. Haul tujuan nu pertama silaturahmi nyaeta urang tepang jeung rerencangan nyambungkeun tali baraya deui. Alhamdulillah. Bu panenggeus bata nu 3 tahun teu acan ka dieu nu 2 tahun. Insyaallah ketika orang bener-bener jeung guru yakin ku Allah bakal diayakeun. Sabab naon? Nu dihawalan ku urang guru orang soleh bukan orang sembarangan. Pala hadirin hadirat. Amin ya rabbal. Tah kudu ngabogaan sifat hilim. Kos kitu tah guru-guru urang mah. 2. 3. Kudu ngagaduhan sifat al-aql. Apa al-aql? Cerdas. Guru eta moal bodoh. Kadang-kadang ngetes kanu jadi murid. Rabbana Karim. Kabeh sadayana guru-guru urang itu cerdas. Moal jadi guru ai bodoh mah betul apa tidak? Nah, nu mawi alim itu cerdas. Cerdas kumaha cerdasna? Lain cerdas di bidang ilmu baik, tapi cerdas ketika manehna ngajar, cerdas ketika menyampaikan, cerdas ketika mengajak umat, mengajak masyarakat. Rabbana Karim. Mantak dauhan Nabi Isa, kun kattabibil hadiq yatrahud dawa fi maudhi'id da'. Jadilah Anda seorang dokter yang cerdas, yang bisa memberikan obat kepada pasien sesuai penyakit yang diderita oleh pasien. Eta ngaranna dokter cerdas. Lamun ieu naon ngaranna pasena budak, geringna panas, bere obat sanmol, minumna sekian, ieuna sekian, dosisna sekian. Itu dokter cerdas. Oh iya mah aki-aki. Wah, iya mah, waduh. Iya mah aki-aki ya, geus kolot. Nah, iya mah umuran sekian, penyakitnya batuk baik, susah diatur, ngarokok terus-terusan. Emang bener punten bah? Cek. Efek naletik ini jang, efek. Iya mah geus kolot, panyakitna rupa-rupa, lain paru-paru wae. Anu teh obatna kudu kieu, minumna sekean. Itu namanya dokter cerdas. Ulah ieu mah budak dibere obat aki-aki. Lain cager dosisna dosis pohara. Urang ge kitu, sok ayeuna urang pertama masantren moal ngaji, moal geura langsung ngaji alfiyah. Pasti rukun salat, rukun wudu, betul apa tidak? Sifat 20 ngagaeng teh kelas gurubug. Gusti urang sarerea naon wae pan. Lam yahtalim ieu itu teh rukun wudu, rukun salat, kelas ibtida. Maka ketika orang dakwah jeung masyarakat nu bodoh cukup terangkeun. Masyarakat nu bodoh mah ajak tobat ke Allah, salat ulah tinggalin, ngaji seminggu sekali, singkararade, jauhan permaksiatan, cukup ngajak nu bodoh. Masa gitu ge ulah kudu nerakeun makrifat hakikat tarekat, bukan kelas Anda dong. Itu namanya tidak cerdas Anda jadi dokter. Cukup ajak masyarakat mah titah salat, titah ngaji, titah tobat ke Allah. Pana aya macem-macem. Geus kitu tuturkeun kiai baheula. Kiai baheula ngomongna kumaha? Sia kudu belajar ngaji parukunan. Nu mantak sia kudu ngaji parukunan lantaran hirup sia tara ngarukun. Kan gitu kiai baheula mah. Leres teu? Leres.
Ulah ngomongkeun torekat hakikat jampeng isang ge can barcus. Can barisa. Lamun langsung kos kitu, Anda bukan dokter yang cerdas. Kun kat tabibil hadiq yatrahud dawa fi maudhi'id da. Jadilah Anda seorang dokter yang cerdas. Sesuai yang bisa memberikan obat kepada pasien sesuai dengan dosis pasien dan penyakit pasien. Mantak guru-guru orang ngadidikna lalaunan, tinggal di dia kumaha, guruna kumaha. Kepada kelas 1, ayeuna ya kelas jurumiyah, beres jurumiyah, balik ka imah, ngabahas juru imah. Kan gitu. Terus naik kana alfiah. Nu mawe eta kapungkur gurunya rezeki, jang engke lamun ujang yo diparengkeun ku Allah jadi ngauruk gaduh santri sing rajin. Upami tengah wengi teh kelilingan pondok sekali-sekali mah supaya barokah. Kelilingan. Bener di samping barokah Kang Haji eta urang terang kena kelakuan santri. Nah, aing kabeh eta santri kelakuanana. Aya nu ngapalkeun bae. Sege bae albiang. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik masantren mata betah mah meuning balik. Ih, pumata dina setan. Aya nu kitu eta ngapalkeun alfiah eta. Musolian ala nabiyil mustofa sakalian bebeja ka indung bapak geblek sia mah geuning kitu. Aya anu muka-muka ieu be tah calon metoh aing tah. Aya nu mukaan hijib bae hijib Garuda segala. Aya anu bae aya anu maca Quran wae. Aya anu kieu we. Tah anak di pasantren berkahna tah. Ya Allah ya Rabbi eta kuring gaduh murid. Eta tiap peuting maca Yasin 4 kali wae. Panitaros ku kuring. Jang Ari ujang eta maca Yasin 4 kali wae kunaon? Pan kieu cenah bi gaduh aki 2, nini 2. Heuh kabehan ge pan. Ngadeti ibu tirama. Terus eta teh cenah tos parupus tos ngantunkeun. Terus eta teh cenah ngahaja, eta teh Yasin hiji sewang. Astagfirullahaladzim. Aya kunaon malam Jumat Kang Haji? Manehna tundu. Eta sakali macana. Wa ilai turjaun cek mena akin ini wayana eta bagi we nya aceng keur tunduh ieu mah cenah. Bagi we tong arambaknya eta mah bagi rata we cenah astagfirullahaladzim la ilallah. Eta aya kitu eta. Eta kesantri mah macam-macam. Nu mawi alhamdulillah ya putra urang disimpen di pasantren alhamdulillah. Bu, ya Allah cek urang batin mah pangganjarana paling gede. Eta mah santrenkeun anak ganjaranna gede. Ya Allah, sehingga cek Imam Ghazali wa yajibu alal abai ta'dibul abna'i wa tarbiyatuhum wa irsaluhum ilal ustadi idza balagha arba'a sinin wa arba'ata ashhurin wa arba'a ayyamin. Wajibna wajib syara. Yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Wajib kanu jadi indung bapak. Ta'dibul abna. Masihan adab tata krama kanu jadi putra putri wa tarbiyatuhum. Bahkan ngadidik putra putri urang supaya berakhlak dan berilmu. Tah kumaha lamun teu bisa? Ibuna bodoh, bapana bodoh, serahkan wa irsaluhum ilal ustadi. Diserahkan ke guruna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceodah. Jeung saka dia? Iya jeung Kang Odi. Maksudna nyerahkan si Odeh. Berarti keluarga ai kitu mah eta teh. Wayana ieu mah ya Allah ya Rabbi Kang ajengan Kiai wayana da abdi rumaos jalmi bodoh atuh abdi bodoh atuh caroge abdi bodoh salaki abdi bodoh atuh bodoh atuh pan urang mah rumah atuh tong nyebut bodoh ka aing era atuh kumaha atuh ai bodoh mah eta kuat darder di hareupeun ajengan pasea eta masih nikeun bodoh ye cok ajengan masihkeun bodoh di mah aing ta ieu mah nyerahkeun sadaya-daya pangakhlakankeun pangdidikankeun. Sabaraha tahun umurna? Idza balagha arba'a
sinin wa arba'ata ashurin wa arba'a ayamin. 4 tahun, 4 bulan, 4 poe. Sabar aja nah. Lamun ayeuna mah Kang sakola pu ada panaon cenah eta? Heuh eta tah. Naon ceu? Oh eta. Heuh. Eta heula memeh teh ko naon tah? Heuh Pak PAUD. Eta PAUD singkatan naon eta? Pendidikan Pak Wakil. Naon eta PAUD teh Pak? Pendidikan anak usia dana. Ulah si dini wae. Sekali-kali si dana pakai. 1 tahun didinya kan lumayan. Belajar. Tong loba teh belajar nyanyi, belajarna agama. Alu sok pertama belajar mimiti doa jampe dahar. Babnya tuh be alus eta. Di mana eta? Tekop. Puade PAUD. Eta jampe dahar eta. Doa mau makan. Tidinya langsung doa rek modal. Bener iya, aya geus mah pasti modal asana eta. Bisaan eta ngarangkai ke nama. Kadituna doa mau tidur, neuk molor ta eta. Biasa kitu panjelema. Arsebeuh modal pan sare kadituna. Bisaan eta ngaruntuykeun nama. Bener. Pan gitu. Oh belajar, oh bangga pan. Cek anakna, bapak alhamdulillah neng aya nama belajar doa. Doa naon neng? Doa ieu. Rek modal. Aya kitu neng aya. Coba Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Kumaha cek mamahna? Lah, da mama mah teu dewan oge bijil wae cenah. Naik kana TK 1 tahun. Belajar tah. Lumayan eta. Kirimkeun ka ustad. Ayeuna cenah geus lulus SD, tong era ku gede awakna, tong isin. Hayu. Lebetkeun, asupkeun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tah ieu nyerahkeun si Odeh. Oh nya tuh mangga ayeuna mah. Tah mere duit ka ustad entong. Ustad mah geus baleunghar. Mere be rokok Samsu 3 tahuneun we. Cenah kiai naon hujan. Sok parindah. Iya tuh geus sejam ieu teh. Tos terakhir anu kaopat al-mudaroh. Apa al-mudaroh? Ketika orang berdakwah, ketika orang ngajar sesuai anu disanghareupan ku urang. Upami urang dakwah di payuneun pejabat, ulah disamikeun dakwah seperti di hareupeun santri. Upami urang dakwah di payuneun tukang ojek, tong disamikeun dakwana seperti mahasiswa. Maka orang ningali sikon, situasi dan kondisi penghadir dan jamaah anu memang sesuai geus eta penyampaian dakwah kudu khotibin nas ala qadri ukulihim, sesuai jeung naon sanepi akalna anu hadir. Jadi orang jangan terlalu tinggi ketika penyampaian, jangan terlalu rendah, sedang wae. Tingali guru-guru orang. Iyalah almarhum ngagaduhan 4 sifat. Anu kahiji zuhud, anu kadua hilim, anu katilu al-aql cerdas, anu kaopat al-mudaroh bisa sesuai menyampaikan apa yang beliau sampaikan dengan santri maupun hadirin yang beliau hadapi. Tailah guru-guru orang. Numawi mudah-mudahan wasilah haul urang sadaya ku Allah hiji sing dihapunten sadaya dosa-dosa urang. 2 sing dimanfaatkeun ilmu urang. 3 sing disalolehkeun putra putri urang. 4 mugi-mugi persatuan kesatuan pondok pesantren Khairul Huda didawamkeun dilanggengkeun ku Allah ila yaumil qiyamah.
selalu saling membantu dalam kebaikan, baik itu urusan guru dan pesantren maupun kita sesama alumni pondok pesantren Khairul Huda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teruskan 2 menit deh. Nu terakhir, almarhum selama hidup memperjuangkan agama dengan ilmu li'ilai kalimatillah. Kunaon? Da cek Rasul pala hadrin wal hadirat, man arada minkum safaron min asfarid dunya la yamsi bila zadin wa kaifa yuriduna safara ilal akhirah bila zadin wa ni'maz zadu al ilmu. Dauh Rasul, sing sahabat jalma nak boga tujuan jalan-jalan di dunia, layam si bila zadin, mual bisa jadi berangkat jalan-jalan lamun tegadu bekal. Eta urusan bab dunia, pada jalan-jalan. Wa kaifa yuridunal akhirah, wa kaifa yuriduna safara ilal akhirah bila zadin. Di dunia wae ketika orang pala hadirin rek jalan-jalan teu boga duit we ringkesna manggeus. Mobil kudu di bensinan, supir kudu dibayar, mawa bekal, timbal kudu ejeng duit, bener? Wa kaifa yuriduna safara ilal akhirah. Kumaha atuh urang rek perjalanan ke akhirat bila zadin teu nyandak bekal. Wa ni'maz zadu al ilmu. Sebaik-baiknya bekal ialah ilmu, ialah anu dipegang ku guru-guru urang. Sebaik-baiknya bekal ialah ilmu, sebab ejeng ilmu mah sadayana bakal kabuka. Amin ya rabbal. Nah ialah ilmu, bahkan pala hadirin eta ilmu kadituna wa annal ilma kana syafi'an limalakil maut wa jawaban limungkari wa nakir. Ilmu eta bisa nyalametkeun tina nyerina cabutan nyawa. Ai kitu dicabut nyawa teh nyeri. Nabiullah Idris alaihissalam ngobrol jeung CS-na. Bahasa ayeuna mah CS saha malakal maut. Hebat batur boga CS teh Israel. Sakali-kali utar orang paseh atuh. Boga CS teh Jibril gitu. Eta Nabiullah Idris ngobrol, cek Nabi Idris kieu. Ka Israel. Aya naon Idris? Nya ima na kitabna mah teu kitu. Ngan ima lamun ngobrol teh bahasa urang kitu Kang Haji. Aya naon Idris? Lain bejana cenah paeh nyeri, atuh teu nyaho cek Israel. Da aing macan pernah iya. Aing mah tugas ge nyabutan unggul. Oh. Aing kitu kumaha bejana nyeri. Teu nyaho cek Israel. Oh jadi anjeun ge can pernah encan. Terus kumaha? Cek Nabi Idris, coba aing hayang ngasaan dicabut nyawa. Cek Nabi Idris, tapi ulah bablas asupkeun deui. Horeng Nabi Idris geus sieun eta kana paeh mah horeng. Cek malaikat Israel anjeun bae anu nyuhunkeun ka Allah. Mungkin kuring mah kumaha Gusti. Ngadoa Nabi Idris. Ya Allah Gusti, abdi hayang ngasaan maot. Abdi hayang nyobian maot. Cabut ke nyawa abdi Gusti miwarang Israel, tapi tong bablas Gusti asupkeun deui Gusti. Ijabah doa Nabi Idris. Ya Allah, begitu cek Gusti Allah, Israel cabut nyawa Idris. 14 tapi tong bablas asupkeun deui. Dicabut nyawa Kangjeng Nabiullah Idris, begitu dicabut set blus diasupkeun deui. Eta soca Nabi Idris sareng letahna ngelel rek kaluar, matana nonjol rek mojrot Pak. Begitu cek Israel, Idris, eta dicabut nyawa nyeri, kumaha, wow, na kitab nama kikituan, eta mah aing dah yang ngomong tama. Daya na kitab nama taya Kang Haji.
Tinggali ya dina kitab Tadzkiratul Qurtubi Babu Alamil Maut. Oh ente kan kita bentuk gitu ente. Kata mah kuring dah yang ngomong tama. Kumaha Idris? Waduh, ai kitu kumaha Israil? Eta begitu dicabut nyawa anjeun Idris, mata anjeun rek mojrot keluar. Ya Allah, terus leta anjeun keluar. Ai kitu kumaha? Waduh, cek Nabi Idris Israil. Andai kata eta nyerina jabut nyawa, panangan katuhu dicacag, dipotong, dicacag 5.000 cacagan kos daging. Iya sampean anu katu dipotong, dicacag 10.000 cacagan, nyeri na dicabut nyawa alabatan kos kitu. Itu sagede ka Nabi Idris atuh komo ka model nu karia. Asana duang bulu hayam durudut bener. Tapi ketika orang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, wa annal ilma kana syafi'an limalakil maut. Ya Allah, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, ilmuna nulungan kamalakal maut. Ya Allah, wa kana jawaban limungkari wa nakir, bakal bebas bisa ngajawab pertanyaan mungkar nakir. Tuh dina riwayat Abu Nawas maut begitu ditanya ku mungkar nakir, marabbuka, melotot mungkar nakir. Cek Abu Nawas, ulah kereng-kereng. Naon kereng? Engke heula malaikat, ulah macam-macam. Cek Abu Nawas. Dengekeun malaikat, kami mah hayang nyaho ka Allah. Kudu mah santren heula, kudu ngaji kitab tauhid. Hayang kana af'al jeung aqwal jeung ahwalna Allah. Kudu ngaji kitab tauhid. Salat ibadah ka Gusti Allah, kudu ngaji kitab fikih. Neuk kabenerkeun Al-Qur'an, kudu ngaji ilmu tajwid. Ilmu tajwid 3 tahun, ilmu tauhid 4 tahun, ilmu alat 2 tahun, ilmu fikih 3 tahun. Geus sabaraha puluh tahun eta mah santren. Laju ngamalkeunana, nya capek, nya kudu bakti ka guru, nya kudu nurut, nya kudu bekal, nya jeung sajabana jeung macam-macam. Anjeun mah ngeunaheun. Dibere keimanan ku Allah, wala yazidu wala yanqusu. Teu naik teu turun. Bari teu mah santren cenah sia mah malaikat. Ih macam-macam. Atuh mook malaikat mungkar nakir. Kumaha kir teu nyaho kar cenah ieu. Auh eta kena kitab da uki kituan eta mah kuring bae yang ngomong tah mah. Kuat kar kir kitu eta. Waduh. Kumaha cenah geus kieu waduh. Bebeja ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lapor Gusti, aya naon mungkar nakir? Waduh, ieu hamba Gusti nu ieu mah beda. Ditaros ku kami duaan kalkah molotot nyarekanan. Beak ieu kami dinasehat. Ku mungkar ku eta jalma. Cek Allah sangarana Abu Nawas. Oh, eta mah kakasih kami. Waliun min auliyaillah. Ulah dikukumakeun. Tah ieu mah wali bener nu ieu mah ya. Abu Nawas teu ngaku-ngaku wali. Gitu. Tah, cek Allah, hei mungkar nakir, lantaran Abu Nawas kakasih kami. Gitu. Eta mah geus memang ka kami bener-bener ibadahna tujuanna ka kami cek Allah, bebaskeun ka surgakeun. Masya Allah, berangkat deui mungkar nakir ka as pala hadirin. Barang datang cek Abu Nawas, nek naon ka deui? Macem-macem cek Abu Nawas. Nek naon ka deui? Hayang dinasehat deui tah. Moal cek Abu Nawas, moal dinasehat. Geus penting, geus jam 11 lewat. Geus cek Abu Nawas. Moal dinasehatan dijaga penting moal. Cantaran geus sajam leuwih ieu nganasehat anjeun. Geus sakitu bae cek Abu Nawas. Tah kuring ge sakieu bae. Lantaran Abu Nawas nage ngeusan eta nganasehat ngaji. Tah mudah-mudahan tilam sono pribados silaturahmi ka keluarga besar Khairul Huda, mugi-mugi sing ditampi ku Syekh, ku para putra-putri almarhum, ku para alumni. Mudah-mudahan para hadirin jaga kesatuan dan persatuan alumni, mahabbah kanu janten guru, insyaallah bakal berbalik kebarokahan ka urang. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sakali deui
putu guru urang Kang Haji anu bade nyalonkeun bupati. Mugi-mugi sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala jadi Bupati Tasikmalaya periode 2025 dugi ka 2030. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma awsil wa taqabbal mithla thawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ba'dal qabuli minna hadiyatan wasilatan balighatan nazilatan rahmatan syamilatan ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa khususan ila ruhi syekhina Kiai Haji Abdullah Muslim bin Mama Kiai Haji Abdullah wa ila arwahi man dzukir Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir darihahum wa kaffir an sayiatihim. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anfa'na bi'ulumihi Allahumma anfa'na bi'ulumihi Allahumma anfa'na bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa ma'unatihi wa barakatihi wa anwarihi fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma hasil maqasidana bi barakati syekhina hasil maqasidana bi barakati syekhina hasil maqasidana bi barakati syekhina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma hadhihi dardarullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahi toha rasulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungna nyuwun kanda punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.